sangat leungit utom teangan aing amun heueuh mampu neangan omel hayu urang gelut deui utom di mana ieu omel tom dek aya di dieu tom dek aya di dieu udah maneh ayeuna siap goblok aya nama dewek kamari ngentat caduk doma caduk sia teu mere dewek dendam dipencit sia ku dewek aya nama gara-gara tai sia aing kamari belaan dader gelut si omel sia kanyut aya nama kanyut lagi geus tidak berdaya terus eueuh daya ieu kanyutna sia ku dewek dendam sia goblok gara-gara tai sia dewek kamari jadi gelut jeung si omel ayeuna dewek dendam dipencit ku dewek alah goblok sia kamari mah arek neungar sia ayeuna ku dewek ayeuna mah sia eueuh daya sia anjing sia kamari mah dewek sia anggadeun jeung si omel gara-gara tai sia ayeuna mah sia teu daya teu upaya oh ya hiduplah kayak doma bah sing bener bah eta na bah ade bener sing bener eta ade sing bener eta taina soalna dewek kamari dadar gelut gara-gara taina di mana ka mana di sok sia eueuh sok sia domel ayeuna mah aing geus luncat tanah tangka sia nama dewek lah sok arek gaya kumaha nama jeung dewek domad age geus dipencit ku dewek
aya masalah siga nama ieu budak teh. Gusti. Hiji deui si Utomnya ka mana deui atuh budak teh. Lila geus bulan-bulan teu nyampeurkeun ka kolot. Mudah-mudahan we Gusti atuh nang tayungan ka budak eta nu dua teh. Lawan si Utom jeung si Domel kadarieu ku aing rek dibere ilmu anu malaya tandingna nyaeta rek dibere ajaran ilmu ngabeulah raga. Dan ka dieu arek dibere ilmu ku kaula anu leuwih luhung ti nu sejena nyaeta ilmu ngabeulah awak siga nama ieu mah tah. Keun cenah rancur. Naon masalahna? Eta budak keur diajar hayang jadi bener tapi loba wae nu ngagangguna ka manehna. Tenang. Omen ku kaula dibantu. Tah kieu men. Lamun ke maneh datang ku aing rek dibere ilmu ngabeulah raga nyaeta kieu ta doana. Bim salabim abrakadabrak. Salabim apa kedebrak. Sebenar apa mere mantra na ulah banyak. Geus turutan ari hayang bener mah. Bim salabim aba kedebrak.